Bismillahirrahmanirrahim. Hayu orang seserangan diajar kana ieu kitab Akhlaqul Banin jilid 1 anu dikarang ku Umar bin Ahmad Baroja. Sataacan urang diajar kana ieu kitab Akhlaqul Banin, hayu orang seserangan ngadoa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang ayeuna diajar kana kitab Akhlaqul Banin ieu dipikaridho sareng urang tiasa ngamalkeunana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Bismillahi kalawan nyebat jenengan Allah Ar-Rahmani anu maha welas, Ar-Rahimi tur anu maha asih. Alhamdu ari sadaya puji eta lillahi tetep kagungan Allah Rabbil alamina anu mangeranan sadayana alam. Wassalatu sareng ari rahmat, wassalamu sareng kahormatan ala sayyidina eta mugi tetep kajungjungan urang sadayana Muhammadin tegasna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi sareng ka keluargana Kanjeng Nabi, wa sahbihi sareng ka para sahabatna Kanjeng Nabi. Wa ba'du sareng sabada kitu la yakhfa henteu samad anna inayata sayaktosna marhatikeun bi akhlaqil atfali kana akhlak barudak min hina nas'atihim tina mimiti mangsa jadina barudak. Maksudna mah barudak geus bisa arulin. Amrun eta perkara mumimun anu penting jidan pisan. Li anna ala dzalika sa'nyana kana itu akhlak madaru sa'adatihim eta anu bakal jadi kabagjaan pikeun maranehanana atau barudak bil mustaqbali di zaman pikahareupkeun. Wabil aksi jeung kalawan sabalikna ida uhmilu di mana-mana antep maranehanana hatta sahingga ta'awwadu ngabiasakeun al akhlaqo kana akhlak al fasidata anu goreng, fa mustaqbaluhum maka ari pikahareupkeun maranehanana atau barudak eta wakhimun eta goreng lil goyati kalawan antek-antekna. Maksudna mah tujuan akhir hidupna gitu. Jadi di dieu teh nyaeta lamun ayeuna urang ngabenerkeun barudak atawa ngawaktosan barudak akhlak anu alus, insyaallah barudak teh engke tos arageungna atau napi tos remajana bakal janten jalma anu bagja bahagia kusabab ngabogaan akhlak teh. Sabalikna lamun ayeuna barudakna teu boga akhlak atawa henteu dididik di ayeuna keneh atawa geus bisa ulin teu dididik, maka barudak eta teh bakal awon
naudzubillah duwikeun ka cilaka mah kitu nya. Salajengna wayad abu jeung hese ba'da zalika saenggeus kitu maksudna mah bakal hese aya udak dibenerkeunana lamun dikritikna teu dibenerkeun atau teu diwaktosan kana akhlak. Tahdibuhum ngurusna aula yata'atta atawa henteu gampang. Tahdib henteu gampang ngabenerkeun gitu ya, teu gampang ngarereskeun abadan sawalasna. Walidzalika kulantaran kitu yajibu wajib ala asatidati ka pirang-pirang guru fil madarisi di madrasah, di pengajian atau di sekolah. Wa ala aulia il atfali jeung ka wali-walina barudak maksudna mah kolot-kolot barudak, orang tua barudak, fi buyuti di imahna. Ayak diru naon ayak diru yen mikiran atawa ngabenerkeun sarua ngabejaan ka barudakna supaya ngabogaan akhlak. Hadihil muhimmati kana ieu pentingna ngabogaan akhlak. Hatta hakko qadriha kalawan sanyana ngurus gitunya. Fayulah itu maka ngaliris itu jalma haula il ahdasa ka itu barudak maksudna mah guruna sareng orang tuana kedah kerjasama kangge barudakna gitu supaya barudakna teh ngabogaan akhlak anu sae dialit eta oge jeung kepentingan manehanana. Alladzina hum anu eta barudak teh amanatun jadi amanah fi aidihim dina tangan-tangan jalma-jalma. Maksudna teh barudak ieu teh anu dididik ku guruna atawa ku kolotna anu ngabogaan budak eta teh jadi amanah ti Gusti Allah supaya naon ngadidik barudakna. Wa yagrusu jeung nanamkeun jalma-jalma ka barudak teh fi qulubihim dina hatena barudak naon al akhlaqo kana akhlak al karimata anu mulia. Wa yujannibuhum jeung ngajauhkeun jalma-jalma ka barudak teh al khisara kana tingkah-tingkah adami mata anu goreng atanapi anu awon. Liya subbu supaya jadi lalaki muhaddabina kalawan itu barudak nafiina tur manfaat kabeh supaya barudak eta teh ngabogaan manfaat anu alus gitu, ngabogaan ilmu anu manfaat gitu. Li anfusihim pikeun maranehanana atau barudak wali ummatihim jeung pikeun umatna. Walidalika jeung kulantaran kitu oge roaitu ngayakinkeun kuring al hajata kana kabutuh daiyatan anu ngajurung atau ngadorong ila wada'i kitabin kana ngarang hiji kitab fi fanil akhlaki dina bidang akhlak sahlil ibarati anu gampang ibaratna mah gampang gitu. Janten aya anu miwarang atanapi anu ngusulkeun ka umat
Syekh Umar nya ka pengarang kitab ieu teh supaya ngadamel kitab nyaeta kitab tentang akhlak anu mana kitab akhlak teh eta teh anu gampang gitu sanes anu susah. Qori bitanawuli serta gampang kapaham gitu karena maknana liyakuna supaya bukti ieu kitab teh muinan eta ngabogaan ala dalika wajibil adimi kana kewajiban anu agung wajibil goresil akhlaki tegesna kewajiban nanam akhlak fi qulubi sigorin nasiina dina hate-hate barudak anu ngalora kabeh. Fa'asa maka mudah-mudahan ayyajida fihi yen manggihan dina ieu kitab saha jumala il asatidati babaturan kaula atawa guru-guru anu ngajarkeun kana ieu kitab akhlak dolatahum kana leulengiteun maranehanana almansyudata anu di teangan payasuddu tuluy nutupan ieu kitab walau ba'do sanajan kana sawareh an-naksi kekurangan fi kutubil muallafati dina kitab-kitab anu dikarang lihadal gordi pikeun ieu maksud fa inna ba'doha karena saenyana ieu kitab subbatu eta hese al ibarati ibaratna mujarrodatun turedi kosongkeun ani sakali tina sakal wa ba'doha jeung saenyana sawarehna kitab teh ma ulifat eta henteu dikarang li abnai buah barudak hadihil bilati di ieu nagara fafiha asya'u fafiha maka dina ieu kitab asya'a aya pirang-pirang perkara tanbu anha anu jauh tina ieu perkara madarikuhum naon pamanggih jang barudak walaisa jeung henteu aya fiha dina ieu kitab umuro kana perkara nahnu anu ku kaula atau ku kami bihajatin eta butuh masatin anu penting ilaiha kana itu asya waja'altuhu jeung ngajadikeun kuring kana ieu kitab fi arba'ati ajzain dina opat pirang-pirang juz muhallatin anu dibarengan gitu bisa lil kamili ku baris anu sampurna maksudna mah kitab anu atos di sakalan wa muro'a jeung diraksa fi ibaratiha dina ibaratna ieu juz opat teh anu aya opat juz teh tah tashilu kagampangan al-kulliyu anu gambling atawa anu mencakup seluruhna gitu takriban karena supaya ngajadikeun li afhamin nasyati kana pirang-pirang kapahaman barudak wa targhiba lahum jeung supaya daresep barudak pijtinai dina ngara atawa neangan
samrotiha kana buah-buahna zuj ieu dina kitab al-marjuwati anu di arep-arep. Wallahu sareng ka Gusti Allah wungkul arju ngarep kaula atau minta kaula ayu hakiko kana yen mudah-mudahan nganyatakeun atawa ngabulkeun amala kana cita-cita wa yu'inana jeung nulungan Gusti Allah ka urang sadayana alal qiyami kana ngadeg bitahdibi kana ngurus al atfali pirang-pirang barudak maksudna ngurus barudak. Innahu sayaqtasna Gusti Allah ala kulli syai'in kana saban-saban perkara qadirun eta anu kawasa wabil ijabati sareng kana kaijabahanana jadi dun eta anu pasti. Wallahu a'lam bishawab.